Sampurasun pamirsa, wilujeng patepang deui dina acara Wejangan Asih tepang deui sareng Kang Aam. Pamirsa anu dipikaasih ku Gusti, tangtos urang miharep kaayaan di mana urang tiasa ngalaman anu disebat ayem tentrem kerta raharja. Eta taktos janten cita-cita, janten kahoyong satiap jalmi di mana kahirupanana ayem tentrem kerta raharja. Kumaha carana supados urang tiasa ngalaman kaayaan anu sapertos kitu nu disebat ayem tentrem kerta raharja. Ayo urang sami-sami diajar tina dawuhan Gusti supados urang tiasa ngalaman kaayaan anu disebat ayem tentrem kerta raharja. Dina kitab Yeremia 28 ayat anu ka-7 disanggemkeun kieu. Kudu digarawe keur kamajuan kota-kota tempat maraneh ku kami dibuang. Urang dinya pangmentakeun berkah ti kami. Sabab lamun maranehna sarenang, maraneh oge marilu senang. Pamirsa kitu dawuhan Gusti anu nyanggemkeun yen putra-putra Gusti. Urang sadaya anu hoyong ngalaman kaayaan anu ayem tentrem kerta raharja. Aya deui upami kecap nu sanes gemah ripah loh jinawi. Syaratna numutkeun kitab Yeremia nyaeta urang sadaya kedah digarawe keur kamajuan kota-kota tempat maraneh. Tempat maraneh dina konteks Yeremia mah nalika bangsa Israel nuju dipikeun ka wilayah Babul. Tah Bapak Ibu, urang mah teu dipikeun. Urang mah memang aya ditempatkeun ku Gusti di Jawa Barat, di daerah Sunda, di Tatar Pasundan. Nah, kumaha carana supados Tatar Pasundan daerah Sunda ngalaman anu disebat ayem tentrem kerta raharja? Numutkeun kitab Yeremia pasal 28 ayat anu ka-7. Urang anu parantos ditempatkeun di Tatar Pasundan kudu digarawe keur kamajuan Tatar Pasundan. Bapak Ibu anu dipikasih ku Gusti, dina mangsa kiwari di mana aya sasalat corona. Aya saurang putra Gusti anu leres-leres digawe keur bangsa, digawe keur negeri supados tiasa ngungkulan sasalat corona. Anjeunna ayeuna nuju nyiptakeun, nuju ngadamel vaksin kanggo ngalawan virus corona. Vaksinna dipaparinami vaksin Nusantara. Anjeunna leres-leres didamel kangge bangsana, leres-leres didamel kangge negrina. Tujuanana teu aya sanes, supados bangsa Indonesia secara khusus urang anu aya di Jawa Barat, urang Sunda nampi berkah ti ieu jalmi anu digawe leres-leres kangge bangsana. Nalika vaksin Nusantara engke parantos rengse, vaksin Nusantara parantos beres, urang sadaya tiasa disuntik ku vaksin eta supados salira urang janten kiat ngalawan virus corona. Ayo urang nurutan wargi urang ieu, anjeunna digawe leres-leres kangge kaayaan bangsana. Bapak Ibu, kunaon urang kedah digawe di tempat urang aya. Upami abdi sareng Bapak Ibu aya di Tatar Sunda, kumargi upami urang Sunda cenah sararenang, urang anu aya di Sunda ge tangtu kabawa senang. Naon anu kedah dilampahkeun selain digawe nyaeta Bapak Ibu urang dinya pangmentakeun berkah. Hartosna aya pancen Bapak Ibu sareng abdi kangge teras ngadoa. Ngadoa kangge wilayah urang, ngadoa kangge Tatar Pasundan, ngadoa kangge pamarentahan urang, ngadoa kangge wargi-wargi urang anu gaduh talenta, anu gaduh bakat, sapertos wargi urang anu tiasa nyiptakeun, tiasa ngadamel vaksin Nusantara.
supados makin seueur jalmi-jalmi anu barang damel kangge kamajengan kotana. Upami sadayana jalmi paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai panangan, sadayana didamel sasarengan kangge ngamajengkeun kotana. Tangtos anu janten cita-cita ayem tentrem kertara harja bakal laksana, bakal kacumponan. Margi kitu urang sadaya anu parantos ditempatkeun ku Gusti di Tatar Pasundan, di Jawa Barat anu sakitu hebatna, sakitu subur makmurna. Upami urang leres-leres digarawe kangge kamuliaan Gusti, upami urang leres-leres ngadoakeun Tatar Pasundan, gemah ripah loh jinawi, ayem tentrem kertara harja baris kajantenan di Tatar Pasundan. Ayo urang teras doakeun tanah urang, doakeun wilayah urang, doakeun bangsa urang. Bari urang tekendat-kendat digawe langkung soson-soson deui. Kumargi numutkeun Yeremia 28 ayat 7, kudu digarawe keur kamajuan kota-kota tempat maraneh ku kami dibuang. Urang dinya pangmentakeun berkah ti kami, sabab lamun maranehna sarenang, maraneh oge marilu senang. Hayu urang teras barang damel, hayu urang teras ngadoa supados ayem tentrem kertara harja tiasa kacumponan dina kahirupan urang sadaya. Pamugi dawuhan Gusti dinten ieu ngemutkeun sareng ngiatkeun Bapak Ibu sadaya. Gusti Yesus ngaberkahan. Urang sami-sami ngenyegah. Gusti hatur nuhun. Abdi gaduh pancen kangge teras barang damel, kangge kamajuan kota di mana abdi aya. Abdi kedah teras ngadoakeun kota di mana abdi aya. Supados berkah Gusti dilungsurkeun. Kaayaan anu ayem tentrem kertara harja tiasa kacumponan. Hatur nuhun kangge panganika Gusti anu parantos ngemutkeun sareng ngiatkeun ka abdi sadaya. Dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus, abdi parantos naneda sareng ngucap syukur. Amin.